Ka hareup. Mamang Egnian NIB. Wah, ayo diantar kurang sekalian, diantar sekalian. Serius? Ayo. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam Pak. Teh, ada si mama yang ada mama NIB. Bade ngademel naon, Mang? Kalarasan pada yang ada mah NIB, ieu teh. Usahana naon? Kalarasan mamang icalan. Icalan. Tuangeun biasa. Di paling mana? Caket di Cibitu. Di Cibitu. Iya, di ruko atau napi kumaha usahana? Di biasa we di bumi. Oh, di bumi. KTP-na di Canak? Sekedap. Mangga. Biasanya. Babari. Ganti lah, Pak. Kayak nama, kami bade ngademel izin, cekap ngami KTP. Ya. Mamang ogenan tiasa ngademel nyalira dina sistem oss.go.id. Jantan teu kadah sumping ka dinas perizinan gitu. Tiasa ngademel dina HP nyalira. Nah di atas ka dieu, tapi di bangga ngademel ini. Ya. Manawi ngaku biaya. Teu aya retribusi ya. Ieu mah ngangge sistem aplikasi terpusat anu ngidupna teh Kementerian Investasi Hilirisasi. Gratis. Layanannya Mang atas reses kedapnya cuma 5 menit terus jantan. Kantor diangge kali keperiogian anu sanes yang menggunakan ODP. Alhamdulillah. gampangnya. Hatur nuhun. Sami-sami. Hatur nuhun pisan. Iya. Mana tuh? Iya. Ayo teh mangga. Iya, mau ngangkat di jalan. Gampangnya. Ayo nama Jong-Jong, ayo nama mereka ganong, iya mah. Ayo gambar Garudaan. Tuh. Asli banget. Asli tuh. Mayar teh. Ih gratis. Naon dulu syaratnya nih? KTP unggul. Gampangnya. Gambar. Ada rama gede. Sesah. Syarat-syaratnya bisa ukur KTP. Kayak pelayanan aku genan. Oh, barang luar biasa. Termasuk tulisnya. Betul. Ayo pulang. Ayo.